Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji sinareng syukur hayurang panjatkeun ke hadirat Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salamna mugi terculak limpahkeun ka judun alam ani habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka sadaya keluargana, sahabatna, tabi'in-tabi'atna, mudah-mudahan urang salaku umat mantena ngaingkeun syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak pimpinan Pondok Pesantren Muara anu paling dihormati ku santri-santri anak Pondok Pesantren Muara, sinareng sadaya keluarga besarna, mudah-mudahan anjeunna ngaingkeun syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kusim kuring dipika hormat Dewan Juri, anu kusim kuring dipika hormat Dewan Asatid wal Asatidah, Rois-roisah, pengurus santriwan dan santriwati, sinareng rerencangan anu kusim kuring dibanggakeun. Sim kuring hadag di payun ieu dina raraga memperingati Isra Mirajna Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah sim kuring bade ngadugikeun pidato anu judulna 10 rupa jalma sewaktu dibangkitkan di alam kubur. Anu kahiji jalma anu rupana jiga bagong. Desana nyaeta jalma anu sok nganyerikeun hate tetanggana. Contoh langsung kena contoh we. Contohna teh si Faisal Bajet teh beunghar sebenarnya loba sagalana naon boga imah gede. Ari si Adi tetanggana cenah naonan imah leutik cenah saung atap lage ku hadap keneh dengan cenah. Tah si Faisal Bajet papanggih jeung si Adit. Si Faisal Bajet ngomong teh, "Nah, Adit cenah maneh mah imangan boga nu kitu cenah pagawean tukang nyokotan sampah cenah uyuhan hirup oge cenah." Ya tinggalikeun urang cenah imah gede duit loba cenah pamajikan 5 pokona mah geus ngeunah kana lagi. Kesimpulan langsung sembilanna. Jadi urang teh hirup di dunya teh pasti bakal mutuhkeun kana jalma lain, atur ge pasti bakal butuh ka urang. Nah sakitu. Anu kaduana jalma anu jungkir mastaka janten sampean. Desana nyaeta jalma anu sok jina terus maot bari can tobat. Jina teh aya jina mastaka, jina non deh. Contoh jina mastaka we. Spirna teh Ubay. Ubay itu seperti naong kasantria. Tanu kitu ngaranna teh jina mastaka. Komo lamun TWC manong astagfirullahaladzim. Heg, lamun urang geus ngalaksanakeun jina, urang teh kudu tobat komo cicing di pesantren kieu mah. Anu katilu, jalma anu dipenuhan ku kesrek jeung corob, desana nyaeta jalma anu sok nganyerikeun hate inung bapana. Contoh si Cecep teh dititah ku inungna teh. Sakitu urang teh, "Cecep, pangmelikeun eta cenah naon pangmelikeun cai, tahu naon pangmelikeun minyak jeung masak." Si Cecep teh keur main FF. Kalau ngomong ke ka inungna teh, "Cecep, geunjang maneh teh cenah pangmelikeun cai jeung eta pangmelikeun minyak cenah jeung mama masak kumaha ke maneh dahar cenah." Kalah tuh mah cenah aing teh keur main FF kagok koplok.
otomatis nyerian hata inung mana teh cep ceri kaca di kamar teh aduh anu kaopat jalma anu segitu bae anu tiasa kusim kuring dudukikeun syukron kasiron alaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.